Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping para wargi Mang Ayi channel. Dinten ayeuna Mang Ayi nuju aya di perkampungan sapertos biasana. Mang Ayi baris nepangkeun katuangan anu raos pisan. Mangga atuh urang tongton wae pidanganana. Tong hilap, komena, subscribe sareng like. Saya dengan Mang Mamat mau nyari rebung simkuring sareng Mang Mamat tuh bade milari iwung sugan aya nya ada jeteran ya kan kayak urang masak iwung aneh iwung teh pan Sapertos anu katawis ku para wargi Mang Ayi channel. Mang Ayi nuju aya di kebun awi. Naon atuhnya ari iwung teh? Nah ini yang namanya rebung. Oh geuning, Mang Ayi teh nuju ngala iwung atanapi anak tangkal awi. Saur Mang Mamat, iwung teh henteu sagawayah tiasa diala. Upami jangkung teuing eta iwung teh tuas teu tiasa dituang teu raos. Janten milihna anu alit keneh. Anak tangkal awi teh katelah oge sirung awi. Aya sababaraha jenis tangkal awi. Di antawisna aya awi gombong, aya awi tali, aya awi gede, aya awi hideung, jeung rea-rea deui. Di antarana nu rada beda nyaeta tina jenis awi anu katelah haur. Haur oge aya dua rupa. Aya haur koneng, aya haur hejo. Urang bisa ngabedakeun haur tina ruasna. Kaleresan anu diolah ayeuna tina jenis haur hejo. Ternyata sulit ya wargi, tidak segampang yang saya bayangkan. Iwung tiasa didamel sababaraha olahan. Di antawisna diangeun nganggo cipati katelah namah lodeh. Diurab nyaeta diolah ngangge parut kalapa sareng dioseng atanapi ditumis. Eta mah gumantung kaseneng wae. Ternyata tidak semua rebung itu bisa dimakan, termasuk ini juga. Kalau sudah agak tinggi sedikit saja sudah tidak bisa dikonsumsi lagi karena keras katanya. Padahal di sini banyak tuh. Nyata nama teu di nagri urang wae iwung jadi katuangan teh. Di nagri deungeun oge sohor. Kawas di Jepang, Korea, Cina. Sok biasa didamel olahan kanggo katuangan. Kita masak ya nanti di tempatnya si Bibi ya. Kita makan. Simkuri mengamanoran we. Itu bisa. Saya hanya menjadi manor saja.
keranjang teh. Ternyata setelah diambil dari rumpun, ini harus dikupas lagi. Saparantosna dialatina dapuran, ieu teh kanyata nama kudu dipesek deui da ieu geuningan nya. Mantap kudu ngahargaannya ka petani teh. Alah mang, tong loba teh ngau dipiseunana lebar atuh mang. Saatos dipesek, teras diwasuh, teras disiksikan, teras digodog, teras diwasuh deui, dipasak kue di samaraan. Sokomo mun di alat raosna ieu iwung teh dina suasana kampung anu asri sapertos kieu. Bumi panggung, ngangge bilik, dampalna nganggo palupuh, dipasak dina hawu. Gitu teh. Payung. Ngan teu ieu ti payung teh naik kan luhur teh naik. Dan teh di dieu we. Itunya kalabat. Caina teu naik, Bi. Ya, Nah, atuh cai mah moal naik atuh. kumaha tuh? Nya ya cai naik atuh monyet nu naik mah, Bi. Teu tiasa kalabat ka ditu ka sai. Tuh, ukur disiksikan. Naon biseri? Biseri. Ningali abi aneh ningali meroses ieu si bibi kala kaseri. Demi para wargi hoyong terang meroses iwung. Nah, ieu angeun taraje teh kieu cenah nyieunna teh. Mang hari itu jukut naon mang itu? Tali sayur gitu. Jukut tali said cenah. Nya. Sok diango ieu memang sok diango nalian said da teh. Sanes. Said itu adalah boboko yang besar. Itu ada rumput namanya tali said. Tapi kata Mang Mamat, said itu adalah boboko. Boboko yang ukurannya besar namanya said. Saya kira tali said itu untuk mengikat itu boboko. Ternyata bukan, hanya namanya saja ada rumput tali said. Ya, margi juga baru mendengar ya. Sak naon eta Bi? Nyangu, Nyangu. nyangu. Masak nasi nang. Oke, meureunnan tuangna jeung sangunya itu teh. Lah. Kaleresan ayeuna teh aya request atanapi panundut ti salah sawios subscriber Mang Ai channel. Nyaeta hoyong dipidangkeun taraje mercon. Kawas nama istilah anyar eta teh. Da nilik tina kabiasaan mah teu acan kantos ka kuping aya menu anu jenenganna taraje mercon.
Kantos oge nguping bakso mercon, tahu mercon, sambal mercon, jeung sajabana. Anu pihartoseuna teh lada kacida. Sanes mercon sakumaha anu urang maklum anu asok ngabeledug. Janten Mang Ayi nafsirkeunana perspektif wae. Taraje hartosna iwung, mercon hartosna lada. Wargi Mang Ayi tah ieu nu tadi diala teh tuh tinggal Apa deh karena kamu bisa piring saya. ayo Mang mana masih simkuring pada tuang sareng kue waper jodona cenah aya asin aya kue waper kakaraeun tetuang jeung kue waper. Nah kerupuk kerupuk ieu mah kue waper di pakampungan sapertos kieu aya hawu nyanguna dina hawu masakna dina hawu teras ieu masih keneh paluku. Nah bumina masih keneh antik. Dipasihan tuang disuguhan ku Mang Mamat sareng si Bibi sareng Taraje. Aduh bi ditampi bi nya orang cobian bi nya ye. Ayo tuh sarangan, Mang Mamat tuh sauran. Mang Mamat. Telepon. Mak Nyus. Kaos pisan. Cek Mang Mamat mah headed alias leker. Kayak di headed ya. Ada asing headed. Ini sarangan aku rame. Ada nasi Nah, kita ku awi kabur. Tahu hawa. Nikmat naon deui anu ku urang bakal diangles teh. Kanyataanna mah sok sanajan sagala basajan, tapi teu kurang kanikmatan, malah leuwih. Sabad aya rasa sono, nyawang mangsa ka tukang. Lamun cek basa menakna mah nostalgiaan. Tos tuang sareng kangen oseng Taraje. Naon tadi teh rebung mercon. Naon? Oh Taraje mercon aya request Taraje mercon. Dia teh abdi oge simkuring oge. Resep eta teh cenah di subscriber. Wargi atos raos pisan hedet cek Mang Mamat mah hedet leker raos pisan katuangan Sunda mah hebat we namun
Insya Allah orang ke tukang deui nya dina video-video anu langkung endah. Taraje mercon. Hari taraje teh tangga yang terbuat dari bambu gitu. Jadi tangga yang dibuat dari bambu dikasih bumbu mercon, cabe yang itu apa pedas. Nah, itu wargi ya. Saupami wargi resep karena pidangan ieu, tong hilap dipencet subscribe-na. Mung sakieu pidangan ti Mang Ayi, mugia janten hiburan. Bilih aya saran atanapi unjukan, mugia ngersakeun diserat wae dina kolom komentar. Hapunten anu kasuhun, boh bilih dijalikeun uteuk ti seledat letah, kabadug harigu kadupak dada kasundul kalbu, si hapuntenna wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, rahayu.